Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ke-17. Ye yasana Bapak A. Tholib. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Poe eta keneh istri Pak Karma jeung putrana ngabujang ka lembur sepuhna ka kampung Waas deket kampung Ciherang. Geus teu nolih deui kana naon-naon kanu dianjrekan oge ku Haji Latif jeung istrina pamitan sakalian nganuhunkeunana teh. Datangna ka lembur istrina Pak Karma kawas nu malaweung gawena bibirigi diganjigan nu sawan. Pikiranana henteu waras ngajubleg teu daekeun ngomong-ngomong acan. Atuh kacida reuwaseunana nu jadi indung bapana teh diparancahan jeung dijampe ku Haji Latif geus henteu mental. Sapoe dua poe nepi ka aya mingguna istri Pak Karma beuki anteb panyakitna geus henteu beunang diubaran, geus poho kana dahar kana nginum, kana pakean oge geus poho mun diajak nyarita kawas anu teu pati ngawaro puluhak polohok bae. Bari bibirna gegerenyeman tapi teu biji suara hulang-hulang kawas nu jantungan. Ku Haji Latif geus ditambakeun ka ditu ka dieu teu aya euih-euihna dahar nginum kudu dirarah ririh, lamun geus diuk teh cemek blak bae. Istri Pak Karma ngajubleg ngadak-ngadak. Beteungna incu Haji Latif Neng Yeti beuki gede bae akina boro-boro bisa nguruskeun incuna ku mikiran anakna oge geus susaheun. Mahrup oge di dinya teu kapalire pakeanana geus teu pati kaurus karucel karuleuheut. Tambah kesel gawena sok lelempangan make iteukna mapai-mapai jalan jajahan. Da barang gawe mah henteu bisaeun keur mah keur waktu sehatna oge teu biasa manehna mah kana cabak kasara teh. Henteu karasa deui di dinyana kulawarga Pak Karma geus 4 bulan geus nepi kana waktuna pibulaneunana Neng Yeti ngalahirkeun orok. Ari ngajuruna mah hadena langsar teu pati pikasalempangeun nu jadi nini akina ngan budakna teu panjang umurna. Dina katilu poena tas dilahirkeun orokna maot ninggalkeun nu jadi indungna. Neng Yeti geus sehat deui seperti biasa. Neng Yeti ayana di dinya teh teu daek udar-ider ngurus indungna bae sapopoe teh ngalaladenan jeung ngamemenan. Tapi nu jadi ibuna panyakitna teu aya robahna kalah kabekir ipuh bae awakna nu sakitu sehatna ngan tinggal kulit jeung tulang teh sanyana. Ayeuna mah geus pet bae kana dahar nginum oge geus teu kersaeun. Dihimpinasti papasten tinu kawasa ibuna Neng Yeti geus dugi kana titis tulisna ragana geus henteu tahan nandangan panyawatna nu dilantarankeun ku raksakna manah mendak kasedih tungkara jeung lalawirang ku putra jeung caroge. Dinten Salasa tabu 10 parantos ngantunkeun putrana sareng sepuhna mulih ka jati mulang ka asal dipundhut ku Nu Rahayu.
Tekinten bae ibuna sareng ramana ngangres manahna ngemutkeun ka putra anu ngan sakitu-kituna ngantunkeun miheulaan ka anjeunna. Aya oge nu jadi incuna Asep Mahrub sakitu buktina tanpa daksa lantaran rasa mokaha keur dina waktuna sehat jeung aya dina kasenangan ngalajur teuing nafsu. Keur mah geus sarepuh Haji Latif sareng istrina teh ayeuna katambih mendak kaprihatinan ku putra pakayana geus ngirangan sapalihna diicalan ditambut ku putrana keur waktu aya di kota sapalihna dianggo tatamba ka ditu ka dieu dianggo nambaan putra. Atuh kapaksa anjeunna teh sering praku anjeun di sawah di kebon oge maksakeun barang gawe sorangan da digarap ku batur mah moal picekapeun hasilna dipake ngurus incuna nepi ka antukna brak bae deui teu damang repot naker ngan ukur mimingguan teu damangna Haji Latif teras pupus teu sabaraha lami antarana sataun ti pupusna Haji Latif ibu hajina oge dugi kana titis tulisna ngantunkeun incuna. Atuh Asep Mahrub jeung Neng Yati nu gelis ibuna ngantunkeun eyangna parantos teu araya ramana teu aya wartosna eyang ti rama kapungkur oge ngiring ka putra saderekna teu terarangeun aya atanapi teu aya Mahrub jeung Neng Yati teh. Tungtungna di dinyana teu baretaheun ditinggal ti akina imah tanah jeung sawahna dijual ka ahli warisna anu landas ka kapiuana. Mahrub jeung Neng Yati daratang di ka Bandung meuli imah leutik di Kampung Binong jeung tanahna sacangkewok. Ari pagaweanana satungtung aya bekal mangan arulin bae jeung dahar geus beak kakara ngarasakeun susah da puguh Mahrub geus cacad kana gawe geus teu kuat nya Neng Yati nu maksakeun maneh usaha neangan keur tedaeun jeung pake teh. Tapi da teu daekeun ari dagang atawa digawe nu matak cape mah manehna neangan anu enteng bobohan ngora keneh jeung boga rupa saban peuting sok meunang panggilan ti saban lalaki anu merlukeun hiburan kituna teh jeung sobatna Neng Mari tea urut kabogoh lanceukna. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon disejen deui. Juragan Tamawiguna ramana Den Karma nu geus sepuh ririwit ku panyakit disingkahkeunana ti gedong putrana henteu ngiring ka mantuna tapi ngiring ka kapi putrana ka kapi suan anu didamel di salah sahiji perusahaan swasta bogana warga negara katurunan Cina. Nu penghasilanana teu sabaraha katambah-tambah loba uruseunana atuh kacicingan ku kapiuana teh beuki ripuh bae kaayaanana teh. Saban poe pamajikan nu kacicingan teh ngan sindir sampir bari jeung gumrang gamreng kanu jadi salakina teu pisan aya adeuh peda hareupeun kolot. Kang, kumaha ieu teh rek cicing bae di dieu? Lain embung kacicingan kuring mah. Naon atuh anu kudu dipake ngawulaan? Boro-boro ngurus kolot batur. Geuning sakalian aya kolot sorangan oge urang teh ripuh ceuk pamajikanana kasuan Bapa Tamawiguna dina hiji poe. Nya Nyai, kumaha atuh dangan ka urang meureun barayana nu rada landes keneh teh ka batur mah moal wanieun nurut. Ari geus ripuh kakara ngaku baraya landes geuning keur aya dina kasenangan mah boro-boro mun ngaku baraya teh sakalian panggih di jalan oge komo mun ngajak mah kalah anjeun ceuleuh wae dina mobil bari teu ngalieu-lieu acan ceuk pamajikanana. Nya ari lebah dinya nama pira aku atuh ari kudu diusir onaman. Ah nyamang sabodo teuing atuh kumaha dinya ngan kuringna kaluman kajeun sorangan wae anu rek balik pek bae urus barudak mah ku didinya ceuk pamajikanana bari ngajengkat kaluar bari mebeutkeun panto. Nepi ka Bapa Tamawiguna nu keur calik ditepas payun kaisinan dasa nyana deui anjeunna oge rumasaeun keur aya dina kasenangan mah terapisan nincak ka imah kaponakanana teh sakalian nganjang oge ka manehna sok kurang pangakuanana nu jadi anak minantuna oge. Atuh di dinyana teh henteu lila kapaksa ingkah bebeja ka kaponakanana rek indit ka Jakarta rek neangan barayana nu aya di Jakarta. Kasuana dibere sakalian ongkos di jalan Patamawiguna amitan terus indit ninggalkeun Bandung ngajugjug ka Jakarta.
urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta lalakon Hidayat. Di Jakarta Pak Hidayat sareng Pak Khairuddin perusahaanna beuki maju bae Durahman nu digawe mentuan kolotna kacida wakalna kana sagala piwuruk ti sepuhna diestukeun pisan. Teu matak heran namun nu jadi kolot beuki percayaeun bae ka Durahman teh kana urusan dagang tereh pisan ngartina. Pak Hidayat jeung Pak Khairuddin tambah-tambah bae nyaahna. Siti Nurani geus kagungan putra pamegat kasepna keur matak pikalucueun pisan nu jadi sepuh-sepuhna jenenganna Nelah Asep Wahyudin. Harita geus nincakan yuswa 3 taun keur meujeuhna kembang buruan talaktak tirik-tik di buruan bari nyarios meni capetangna keur diasuh ku eyangna sareng ibuna bari acreg-acregan ngeprokan ku kupu nu hihiberan dina tangkal kembang. Harita kabeneran hade sorena halodo jeung leler angina teu ngagelebug teuing. Mi tu kupu-kupu tae mi ate palai mi ceuk eta murang kalih bari nunjuk kana kupu nu keur euteup dina tangkal kembang malati. Hese newakna Asep keun wae sina euteup di dinya tingali we ari resep mah. Sur eyangna Neng Nurhayati nu keur calik dina kursi paniisan ngiring nyarios ka putrana. Asep oge tiasa newak dani tuh kahandapnya ceuk murang kalih bari lompat rek newak ku kupu nu pindah euteup kana jukut. Kakara Asep Wahyudin arek tepi kana lebah ku kupu geus hiber manten hiberna teh jauh ka kaleperan kawas nu lindeuk ngaheureuyan ka murang kalih. Asep Wahyudin ceceuleuh ketekan gumujeng bari kekeprok. Cae mi tuh eli hiber ma aya beuleman koneng mi silahna. Asep Wahyudin mani alewoh nyarios cadel keneh. Kukupu teh kitu jeung kitu bae hiberan ngurilingan kekembangan di mana disampurkeun ku Asep Wahyudin sok pindah-pindah kana jukut atawa kana tangkal kembang nu sejen deui. Hiberna teu daekeun luhur jeung teu daekeun jauh. Kumurang kalih diudag-udag bari teu leh kekeprok resepeun kana kukupu nepi ka eta kukupu teh rada jauh eunteupna kana pager pakarangan gedongna. Tapi murang kalih teu kebat ngudag eta kukupu teh kalah balik deui ka ibuna bari nyarios. Ami itu aya nenek mi kalunya itu aya nenek mi kalunya kasal calik dina pagal mi meuleun palayeun emam pasihan mi pasihan atuh pasihan ulah ngalah gugah pasihan atuh mih ngalah gugah ceuk eta murang kalih bari membetot panangan Neng Nurani. Di mana Asep aya nenek sur ibuna. Tuh itu mih di ditu kalunya teh Asep mah galami pasihan mame lah bisi celik mih ceuk eta murang kalih bari keukeuh nungtun panangan ibuna. Neng Nurani kapaksa nurut ka putra nu keukeuh nungtun ningali kalebah pager nu dituduhkeun ku putrana. Di sisi pager nya bae aya nini-nini keur nyarande dina pilar pagerna bangun anu geus ripuheun pisan. Neng Nurani muli heula ka bumina miwarang ka baboda nyandak sangu sareng laukna ku Neng Nurani eta nini-nini di piwarang lebat maksana rek dipasihan dahar. Nini-nini teh menuju mari jegrek nangtungna heseeun naker bari muntang kana pager lempang abus ke jero pakarangan. Duh kalunya nyami nini tak acan pintel lempangnya papana oga diajal keneh mi tuh mi bisi labuh tungtunnya ku Asep mi. Nyarios kitu teh Asep Wahyudin bari nyampurkeun nini-nini leungeunna ditungtun dibawa ka ibuna. Nini-nini aneprok diuk dina jukut hareupeun bangku paniisan nu dicalikan ku Neng Nurani sareng ibuna Neng Nurhayati. Babu anu dipiwarang nyandak sangu ku Neng Nurani geus datang mawa alas benang wahan ditumpangan kurupuk udang sasiki. Didikeun ka nini-nini anu keur aneprok diuk dina jukut. Pek nini gerada har heula
sur Neng Nurani miwarang dahar ka nini-nini. Nuhun juragan, ditampi ieu ku abdi. Cek nini-nini sorana haros-hosna kara. Tek geura dahar ni, keun engke urang nyokot heula caina mah panderi, sur Neng Nurani. Ku Asepnya mi tambah caina kalunya mi, cek Asep Wahyudin bari lebat ke tukang nyandak cai. Nini kawas nugas lapareun pisan teu kungsi dipiwarang deui teras bae ngedekul dahar maniponyoeun nakara. Neng Nurhayati ti tadi netep ka nini nuker dahar diuk aneprok dina jukut lebat manahna emuteun ka ibuna. Patir teuing ka nini pantesna mah geus teu bogaeun baraya. Eueuh sirurukaneun incu meureun aya oge anak incuna, eueuh nu daek karawatan. Neng Nurhayati nyarios dina salebat manahna. Asep Wahyudin geus jol deui mawa cai teh kana gelas dipasihkeun ka nini bari nyarios. Sa nini ieu caina keureuna nyani. Nuhun Kasep. Dadeuh teuing keur Kasep teh ku hawatosan ka jalami. Cek nini teh nyarios ka Asep Wahyudin sorana ayeuna mah teu haros-hos teuing saperti tadi, kawas nu rada pulih tenagana nini teh. Nini daharna geus beak manehna nangtung nyamperkeun Neng Nurhayati brek tepak deku payeuneunana. Teras eta nini teh nyarios bari ngalengis pikawatireun. Nuhun juragan. Mugi-mugi Gusti mangmaleskeun kana kasayan manah juragan. Salangsulna nini, sur Neng Nurhayati. Nini teh arek ka mana? Jeung di mana ari matuh teh nini? Neng Nurhayati naros ka eta nini. Juragan, abdi mah parantos teu gaduh pamatuhan. Maksad mah abdi teh milari padamelan, namung teu mendak. Nembe saminggu abdi dugi ka dieu teh. Di mana ari asal nini teh? Di Bandung juragan. Ari kawit mah abdi teh ti Ciguriang, rorompok mah kapungkur. Geuning jauh. Nah teu gaduh putra kitu emak teh. Neng Nurhayati naros ka eta nini. Juragan, rumaos wae emak teh goreng ka anak eueuh kanyaah teu aya pisan hampura. Pedah anak teu daek nurut kana kahayang bapa teu segruk bae eta nini teh ceurik teh terus nyaritana rek nyebut bapa terek teh teu kebat. Teu nurut kumaha ka bapa anak emak teh, sur Neng Nurhayati. Sanes juragan, ka eta teh salaresna mah nu nyilakakeun ka emak jeung ka anak. Terang teh parantos emak sangsara pisah jeung anak nungan hiji-hijina juragan. Kamana emak, anak emak teh? Numawi ku emak teh ditundung keur kakandungan anak teh juragan. Neng Nurhayati nu ngupingna caritaan kitu manehna ngarakacak ngahlas emuteun kana lalakon salirana, enggal naros deui ka eta nini sorana rada ngageter nahan kasedih. Geus boga salaki emak, anak emak teh. Numawi juragan teu acan, numawi ditundung oge ku emak teh. Bakat emak ngaraos isin. Di mana ayeuna anak emak teh? Kapungkur oge parantos teu aya juragan anak teh. Aya wartos ngagelengkeun maneh kana kareta api. Segruk bae eta nini teh ceurik deui nyuuh kana tunggul kembang nu aya di gigireunana. Neng Nurhayati oge marabai cisocana emuteun ka ibuna sareng emut kana lalakon ku anjeun nu teu aya bentena sapertos lalakon anak eta nini. Beri dumaredah anjeunna naros deui. Saha emak ari ngaran emak teh, sareng saha deui putra teh ngaranna? Juragan, kapungkur mah di lembur nu nyebat teh cicih ka emak teh. Aripun anak ngaranna Nurhayati, kenge ngajenengan ramana memeh maot. Cek nini bari nginghak cerik ingeteun ka anakna. Neng Nurhayati nu keur ngupingkeun caritaan nini geus teu tiasa nahan kana kasedihna, terus bae turun tina bangku bari nyamperkeun ka nini, ngagero bari ngarangkul kana lahunanana. Ampun, ibu,
Iya abdi putra ibu teh, abdi Nurhayati nu parantos ditundung ku ibu teh. Nini ngahulang kagetan ku eta istri gelisna kerebet nyuuh kana lahunanana. Nini olohok bae teu bisa nyarita nanaon. Kalah kamu rubut cipanona nyak celakan kana mastaka Neng Nurhayati nu keur nangis nyuuh kana lahunanana. Neng Nurani oge teras nangisan ibuna ngaguk-guk di gigireun eta Nini. Manahna geus henteu sak deui ka eta Nini yen eta teh Ninina anu nelah ibu Cicih. Ari Asep Wahyudin mah bat kalah kakeprok bari susurakan ajrag-ajragan bari ceuceuleukeuteukan. Hose lame euy, amih jeung eneh caleulik palebut Nini. Lame hoya teu elaeun amih ceulik. Di luar aya mobil abus ka pakarangan gedong mobilna henteu teras lebat ka garasi nu tumpakna lungsur nyamperkeun ka murang kalih. Asep Wahyudin nu keur surak nyamperkeun ka nu nembe sumping bari alewoh cacarios. Ari mobil nu riren mah teras bae dilebetkeun ka garasi ku hiji budak ngora tegep nakera. King, itu amin nalangi salang eneh palabut Nini. Sur Asep Wahyudin ka eyangna Pahidayat nu nyamperkeun ka putrana. Atuh Pahidayat ngaraos kageteun ningali putra sareng garwana keur nangis dina lahuna Nini teh teras bae nyamperkeun bari naros. Kunaon eta teh ibuna make cerik paungku-ungku jeung si Eneng. Neng Nurhayati cangkat bari ngareret ka carogena teras bae unjukan. Kang, ieu teh ibu pun biang dugi ka kieuna pikahawatoseun geura tingali. Pahidayat oge teras bae tepak deku munjungan ka eta Nini teu ngemutkeun geus jadi jalma kaya bubuhan kasipuh ku elmu didadasaran ku agama tetep bae ngahormat ka sepuh mah sanaos sakitu hinana jeung laibna oge ku anjeunna tetep diajenan. Manini ku Neng Nurhayati disangkeh dicanda ka kamar mandi dikebakan panganggona dipisalin ku panganggo nu bersih sareng sarae. Sasasih lamina ibu Cicih ayana di putrana salirana lingsig deui jag-jag sareng sehat teu kinten bae bingahna manah ibu Cicih teh. Ayeuna pendak deui sareng kasenangan riung mungpulung sareng putra putuna damelna sadi dinten sok ngasuh buyutna Asep Wahyudin di palataran gedong putrana. Ari wengi sok ditanggap lalakona di payunan ku putra ku mantu sareng inco. Malih Pahairudin oge kantos sumping nepangan ka ibu Cicih katilas geureha rakana Pasai Pudin nu parantos henteu aya di kieuna. Lalakona Neng Nurani sareng Neng Nurhayati nu pinuh ku katunggaraan sareng kasangsaraan geus digentos ku kasinugrahaan ku rahayu jembar ku kabingahan aya dina sagala bagja pinuh ku maduna nikmat sareng hidmatna karidoan ilahi nu sipatullah sareng asih ka umatna. Dina hiji wengi keur ngariung di tengah bumi bari ngaraleueut di selang salah sauran bari saruka bingah reh kasumpingan ku sepuhna ti Ciherang nu ngahaja ngalayar putra sareng putuna sakantenan bari nepangan besan ibu Cicih nu tepang deui sareng putrana Neng Nurhayati dihaja diwartosan ku serat ti putrana Pahidayat. Bapa Hamid nyarios ka putrana seolah-olah satengah ngaburukan. Tuh geuning Hidayat kitu menggah kawasana pangeran mah henteu ngaganjar henteu nyiksa teh sanyana. Ganjaran jeung siksaan teh tergantung kana amal perbuatan urang sorangan. Saperti hidup jeung pamajikan dan teu salah-salah teuing laku lampah teh teu burung aya dina pangraksana. Teu weleh disalametkeun tina sagala pancabahaya jeung dipasihan taufik hidayahna ti Gusti anu Maha Suci teh malah jeung berkah hidmat nikmatna Gusti ku sararea kasorang. Jeung kolot teu burung bisa patepung bari aya dina kasenangan. Moga-moga bae ieu kanikmatan teh salamina aya dina karidoan mantena. Sabalikna urangna ulah petot nya muji syukur ka Yang Agung
nu parantos masihan pangraksa ka urang sarerea. Ku urang benang dipake untung pikeun perjalanan hirup urang saterusna. Ulah pisan rek dipake ujub ria jeung takabur, pedah keur aya dina kagenahan poho kasasama. Ieu aing pedah kaya, dumeh pinter heug wae ngahina jeung ngarah ngarinah ka anu bodoh. Malar senang diri sorangan, teu ngingetkeun kanu maha kawasa jeung maha uninga, nu salilana moal bebas tina sagala hukuman jeung ganjaranana. Gumantung kana amal perbuatan urangna. Atuh hade bae pagawean urang, ganjaran meureun hasilna. Lamun goreng bae, tangtu ieu teh hukuman bagianana teh. Ieu mah ngan sakadar contoh, tobat teuing lain ngupat simuat. Sumawana ari boga hatemu puas mah, nada ampun mama mah. Nada ampun mama teh, ngan sakadar rek ngebrehkeun kanu jadi anak. Dengan pikeun untung, keur bandunganeun urang. Ngacaan lampah sorangan, ulah ninca kana jalan salah nu dipigawe ku anu lian. Ku mama ka Bandungan, lalakonna tilas caroge tuang ibu bapa tamawiguna. Apan saha anu baris nyangka ka anjeunna baris kitu jadina. Ruksa katurunanana malah sajabana karaos ku salirana teh. Anyar-anyar ieu di Bandung geus aya nu ngagantung maneh lantaran aral jeung wirang di hiji gudang suluh. Nurutkeun panalungtikan polisi, ieu nu aral teh asalna jelema gede. Hirupna senang tur jelema kaya ngaranna Raden Tamawiguna. Geus teu bogaeun kulawarga, maksakeun maneh digawena kana mencaran suluh. Anakna keur ngalakonan hukuman nu kacida beratna. Tuh apan nepi ka kitu na lalakon teh. Pamajikan karma estu matak pikawatireun pisan deui. Maotna lantaran karerewasan jeung mindeng teuing manggih kakaget nu ngaganggu kana pikiran. Sadatangna ka lemburna terus ngajubleg nepi ka maotna. Haji Latifna maot deh paturut-turut jeung ibu hajina. Kakayaanana meh beak. Sasana dijarwal ku incuna, ku Asep Mahrub teh anu tanpa daksa sukuna. Sabelah diganti ku Kai lantaran tabrakan tina motor kageleng truk. Nu awewe neng Yeti bejana mah dagang awakna di Binong lantaran poekeun meureun nu mata kitu teh. Hawatosnya mama dugi ka kituna aranjeunna teh. Nya nu matak urang ulah rasa maneh oge. Tah kitu geuning loba piconteun teh. Mama nada-nada ka pangeran sing ditebihkeun tina sagala rupi kajahatan urang mah. Hidayat oge sing ati-ati sabab dina zaman ayeuna mah tina jalan dagang oge teu kurang picilakaeunana. Omah ulah kabita teuing ku kauntungan nu matak mawa kacilakaan. Keun bae untung saeutik oge asal nu mawa kana kasalametan. Surah mapa hidayat nyariosna leuleuy tapi pikaharotoseun. Sumuhun mama, disuhunkeun piduana bae ti sepuh sadayana surupa hidayat karamana. Ibu Ramana Pahidayat di Jakarta na kengeng saminggu parantos marulih deui ka Ciherang dijajabkeun ku putra sareng putuna dugi ka stasiun. Sajabina Ramana teh anu sok sumping ka Jakarta, Ramadurahman oge sering ngelayad putrana sakapeung Ibu Jubaidah sareng putrana oge Pak Abdullah anu parantos biasa saban 3 sasih ngintun laporan tina perkawis sakola. Hamim oge kungsi nepangan Durahman ka Jakarta. Upami teu aya nu ti Bandung Pahidayat saputra putru nu ngahaja arangkat nepangan sepuh-sepuhna. Dugi ka teu karaos lamina Durahman nikah kandeng Nurani teh nincak 10 tahun, putra geus kagungan 3, lalu cupisan pameget 2 istri hiji. Laki rabina lulus sareng mulus diaping ku para sepuh aya dina kasenangan dina kabagjaan. Dina hiji waktos Pahidayat mulihna ti kantor teh hari wes-wes ka istrina sareng ka putrana cacarios kawas nu mendak kaget. Duh ibuna tadi mah menang kareuwas puguh.
Nah kunaon kitu apa suri istrina. Aya kejadian puguh di hareupeun pisan kantor. Keur jongjon wae apa teh digawe. Nah ari jeleger teh aya surat tembakan. Nah da mani ngagabeg ngadak-ngadak wae ngadeg-deg hate mani deg-degan. Rob teh jelema mani pinuh pada ngadeg-deg di buruan kantor teh. Geus katembong mah loba jelema jeung pinuh ku alat negara. Bapak teh maksakeun maneh kaluar hayang nyaho. Aya kejadian naon nu matak aya tembakan teh. Nah ari nepi ka lobah panto gebeg deui bapak teh ngagebeg satakar tanaga. Bet aya jelema ngagoler baroboran ku getih. Tina punduk tembus tapak pelor kana lebah ti corona. Sidik pisan rupana teh anu wawuh jeung apal dan angkarak atuh ibuna. Nah saha kitu Pakarma tama wiguna urut kepala kantor teh nugas nyilakakeun ka apa jeung ka ibu cici nya ka ibuna wae deui jeung ka anak urang nurani. Nah kunaon atuh margina nu mawi ditembak teh apana? Ari katerangan nu ngawal mah manehna teh rek dipindahkeun tempat hukumanana ti Cipinang, rek dioperkeun ka Bandung, rek dibawa ke stasiun. Eta jelema ngareret kana merek perusahaan CP Nurani. Ujug-ujug gajeleng bae luncat rek abus pisan ka kantor kaburu ditembak kuno ngawalna. Henteu lepat mah titinggalan apana yen eta teh laras Pakarma. Moal salah da apa moal tepi ka poho atuh ka manehna mah rupana jeung lampahna kacipta karasa keneh malah ku hate apa katelengasanana manehna teh keur waktu di pengadilan oge ibuna jiga nu hayang puas manehna nyilakakeun apa teh. Masya Allah, ya Robbi, Gusti parantos mintonkeun ka abdi sadayana, keadilan sareng kakawasaan Gusti. Dugi ka abdi tiasa nyaksi, kasing saha jalmi, nu maksad hianat sareng dengki. Masya Allah, ya Robbi, Gusti parantos mintonkeun ka abdi sadayana, keadilan sareng kakawasaan Gusti. Dugi ka abdi tiasa nyaksi, kasing saha jalmi nu maksad hianat sareng dengki. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, tak aya langkung kawasa salintang ti Allah. Ning Nur Hayati nadahkeun panangan muji kaagungan pangeran. Tina socana nyak celak ci socana sareng tumampi kana kadar papasten ti Gusti Yang Widi. Tamatna lalakon sedih prihatin anjeuna ibuna sareng putrana Neng Siti Nurani digentosku bagja sareng salametna pinuh ku puji syukur ka Allah nu Maha Kawasa. Tamat cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna Siti Nurani. Kitu cenah ieu pamirsa, mudah-mudahan tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna. Mudah-mudahan dina dinten enjing Mang Cecep tiasa medal deui dongeng anu sanesna. Duh hapuntennya masih keneh kieu cenah ieu teh soantena. Halah, masih keneh serak pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.